naon pikeun sarana ibadah. Allah nitipkeun awak, nitipkeun pamajikan, nitipkeun anak, sarua eta pikeun ibadah. Nitipkeun jabatan, jabatan cek jelema urang jabatanana naon, gelar cek jelema urang naon, sarua eta fungsina pikeun ibadah. Begitupun Allah nitipkeun harta benda ka urang sadayana, fungsina pikeun ibadah. Sabab ibadah teh lain ngan saukur salat jeung ngaji. Loba ibadah teh nya. Bahkan micieun perkara anu ngahalangan di jalan. Di jalan apa? Jalan anu paragi liwat motor mobil, aya batu gede misalkeun di tengah jalan teh. Cek urang teh, ieu batu teh bakal menghalangan anu liwat, bising cilaka, dipicen, diniatan ibadah jadi, sabab geus nyalametkeun batu. Dah, berarti eta ngarusak jalan. Berarti lalawanan tina ibadahnya dosa. Jadi dosa ngarusak jalan. Bener alus iya pertanyaan alus. Jadi orang kudu ngajaga karena jalan. Galangana tuh sareng urang batur. Jeung geus sebelah hewan. Bisi kan rusak galengan batur kade urang teu meunang tah kade. Oge sakanteunanya dina masalah batas ya, batas tanah. Pansok ayahnya anu ngalegaan batas tanah batur kade eta tah cek dina keterangan bila mana urang nyokot hak batur sajengkal tanah hak batur urang dicokot kahandap 7 lapis bumi dikongkorongkeun jaga di akhirat. Naudzubillah subhanahu naudzubillah min aku pengen bahajinana itu. Nah eta teh kadang-kadang sepele. Sok lamun urang keur naon teh kitu teh di sawah teh macul teh. Teu keur namping. Keur namping teh nyempuk teh nya sasenti. Nah, hari tinggali teh batas batur geus kabawa ka urang. Kade ulah dianggap sepele nya. Ulah dianggap sepele eta teh. Dosana luar biasa. Dosa 7 lapis bumi lamun orang nyokot hak batur tanahnya sasenti 7 lapis bumi tanah dikongkorongkeun jaga kadenya bisi di urang aya nu kitu. Mudah-mudahan sing dipaparingan taufik hidayah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keun bae teu kudu dijawab di dieu aya eueuhna kan sok we emutan punya lira sing janten perhatian yang urang sadayana sebelum ku Allah diturunkeun siksaan anu sangat luar biasa ka urang sadayana. Itu kahartos itu kadang-kadang sok dianggap sepele eta teh nya. Tah nomor kedua tadi teh naon si nomor kedua teh nomor katilu nya milari ilmu fardu ain anu aya kaitanana jeung naon jeung bab ibadah bab salat sapertos ayeuna banyak urang ngayakeun rajaban teras hasil Isra Mi'rajna Kangjeng Rasul padahal lamun dibabar mah nya disipeuting teuing an urang mah nya ari ngaji mah ulah lila teuing aja gantian itu kan dia yang lila mah ulah lila teh kadang-kadang pan aya nu geus laparnya aya anu tunuh wae geus kuat batur masila kene ieu mana mujar pan aya teh
gitu nugas sangkeulnya aya mancing jantan ilmu nu manfaat yang urang sadayana Amin. amin sebab urang sadayana bakal maut innalillahi wa inna ilaihi rajiun bakal maut urang teh bakal makana urang kudu beberes di ayeuna urang jeung tatangga jeung dulu jeung saha-saha hubungan urang jeung Allah hubungan urang jeung manusia urang kudu dibeberes di ayeuna atuh meureunnan diberi semua panjang lebarnya